Libur sudah habis, mari mengaji lagi. Halo Besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Diawali dengan menjadikan popoyan anu kamari, terus sapu-sapu, terus beres-beres. Kalian tahu popoyan anu tadi dijahitan, tadi ditambrukeun, da teh iraha ke di tilepan nama. Tong pohonnya punya, soalnya geuning sana jenis sapukeun angger we ngeres deui bener tuh sih sarua teu kitu apa emang abi salahnya puna atau abi teh bener sasapuna. Urang lanjut we teh ngepel sebenarnya mah jarang ngepel abi teh teh karena daek we jadi ngepel seperti itu. Nu rajin di epel mah nu luar we. Karek oge nongol ka dapur aya we beresanan teh. Tapi alhamdulillah geuningnya jadi loba kegiatan, loba pi kontenan geuning euy. Padahal sok bingung konten naon, tapi geuning alhamdulillahnya mun loba kegiatan kieu mah jadi loba pi kontenan teh. Everything is content teh atuh. Tong poho ngelapan kompor da geuning loba minyak tuh aya geus dilapan mah. Asa glowing gitu tinu kamera mah padahal mah angger we aya minyakan keneh eta teh. Ret ka sisi ningali loba seuseheun masyaallah urang seusehan ieu teh aya simbut aya jaket. Teu lila tidinya teh budak abi teh hudang si Raidu teh tingali meureun hayang ulin tingali ka nendana jadi we ulin jeung budak nendana. Tuh ieu teh keur ngabujuk anakna nenda teuing tadi teh jojol pokona malah tuh we geus ulin parebut ulina teh nya geus we urang balik deui ka imah. Urang nyasehan nya dedenya sok anteng aya diuk di dieu teh. Poho mun budak teh BAB Besti. Urang maikeun popoyan nu tadi budak teh keur sare deui kloter kadua. Sesuai judul ayeuna teh hari di mana masuk lagi mengaji halal bihalal heula nya teu langsung ngaji. Tuh geus di madrasah ada budak teh yang ulin heula geuningnya. Alhamdulillah we udah pulang.